Bapak Topik majikan. Mangga diaturi kanggo Pape Sahrini. Pilih beda soti streaming Pape Sahrini. Dalam wong Paris. Mapai jalan setapak kajujuk ngahiji lembur teka rasa capek sabab ayah budi teyang apa hujan angin godar gila daya tempat keriuhan senajan awak ran cucu tepaduli kajenteng wong Paris macar Cina selepi ke tempat anu dituju rekalo mawar bodas nu mawali lakana sugan dia mual gagal kembang tos aya nu boga balik ke asa hoream lempang ke asa ngalayan Pape Sahrini teka sawah tiang galang teka pikir kita dina lamun bakal nyeri hati hoream tesudite mikiran dipanyakiten mikiran dipanyakiten Pape Sahrini sing duwe perapatan Paris ros Pape Sahrini Pape Sahrini Pape Sahrini kini si jenis siapa bapak Bapak RT Bapak RT sing duwe raya Bapak Topik majikan Pape Sahrini Bapak RT ditarik dingin ya Pak Bapak RT Bapak RT Bapak RT Pape Sahrini Pape Sahrini Mapai jalan satapak ngajuju kahiji lembur teka rasa capek sabab ayah nudi teyang Pape Sahrini hujan angin dordar gila daya tempat keriuhan senajan awak ran cucu tepaduli kajenteng Bapak RT ditarik Pak macar Cina selepi ke tempat anu dituju rekalo mawar bodas nu mawali lakana sugan tia wal gagal kembang geus aya nu boga balik ge asa hoream lempang ge asa ngalayan Bapak RT teka sawah tiang galang teka pikir teka dina aja senang ngeri hati hoream isudite mikiran dipanyakitun mikiran dipanyakitun
satapa ngajuk-juk kahiji lembut tekar sangat capek sabab ayah udite hujan angin korodar gila kayak tempat keriuhan sanajan awak rancucu tepaduli kajen teuing Papai Sahrini nu penting mah sepi ka tempat anu dituju rek ngalong mawar bodas nu moal lilaka ala sugan daya moal gagal kembang can aya nu boga balik ge asa hoream numpang ge asa layang Bapak RT sawah tiang kala Bapak RT kita pikir kita dinan lamun bakal nyeri hati hoream tesudi teuing pikiran dipanyakikeun pikiran dipanyakikeun Papai Sahrini maning terus Papai Sahrini sing gue perapatan Paris Bapak RT sing gue wilayah sekali lagi kanggo majikan spesial Bapak Topi Papai Sahrini mapai jalan satapa ngajuk-juk kahiji lembur tekar sangat capek sabab ayah uditengan Bapak RT hujan angin korodar gila kayak tempat keriuhan sanajan awak rancucu tepaduli kajen teuing nu penting mah sepi tempat anu dituju rek ngalong mawar bodas nu moal lilaka anak sugan tea moal gagal kembang can aya nu boga balik ke asa hoream lumpang ge asa layang Papai Sahrini teka sawang tiang kala teka pikir Bapak RT padek kamana lamun bakal nyeri hati hoream tesudi teuing pikiran dipanyakikeun pikiran dipanyakikeun terima kasih Bapak Sahrini makasih banyak bareng Bapak RT kesuwun sekali lagi kanggo Papai Sahrini Bapak Topik majikan